Kuning naneng nang nani. Halo. Halo mama. Naonan ngagerean galengan. Kita seri bumina. Aya naon mama. Iya. Duh. Kenaon? Eta ngagerean bumi. Ngurek kan? Rupana make naon? Cangkilung. Belum salah aku. Naon atuh? Kalian entong. Boskeun, tadinya boskeun. Terus Ayo Pak, datang. Ari ngurek, mana lain nu bagitu. Bawa kopi bubuk turulukeun di liang teh. teh keluar belutna. Keluar, pasti nongol nanyakeun. Bulan mana euy? Berarti tinggal lewat. Tinggal lewat hiji. Nah, kedua lamun dibere kopi. Gula. Jadi gula kopi. Gula kopi gitu. Kayak keluar deui nanya kuduna mana mah. Di lamun aya kopi, aya gula. Aya amangkan dieu arek naon? Aya perlu naon? Ai kamari handphone amang dipake nginjem duitnya. Aduh, Kalau atuh da aing butuh pisan mah. yo Naon? eta teh pinjaman online penjol. Cuma cenah pinjol ku amang dipariksa Allah lu penjol lu datang ka imah. Kunaon gitu? KBG buleun. Lain penjol eta. Gara-gara maneh Terus? hutang eta loba nu datang ka imah, loba nu nelepon. Tanggung jawab saya bisi atuh di imah. Kunaon gitu? Ditagih pinjol, nyumput ka sumur. Dina kantongna ka pohoan, mawa sari rapet. Terus ayeuna kumaha? Teu bisa keluar, sumurna rapet. Aing sumur rapet eta. Nah, ayeuna mah kudu tanggung jawab. Oh, eta rek naon? Kon wani marang aku. Ora wani geuning apa? Ayo kowe lanang ciralanang. Ayo sok, ayo. Lu tah biasa nake ulah jauh-jauh pada ketemu. Gaya baru aing maksud ke. Ya ayeuna urusan aja. Pinjol. Yang panjang. Pinjol. Pinjol teh naon? Zaman online, zaman Usaha. pinjol aku Mang Joni. Teu ayeuna pemajikan urang ku asup ka jero sumur teu bisa keluar. Naon? Kira kantongna mau sari rapet bisa keluar. Sumurna ngaletikan. Jadi bisa keluar. Dulu ningali budak iya. Sudah 10 ribut kayak heula. Arek antel lepat santel. Akur. Dan ngerakeun yang dulu. Sebaik aing geus karolot ulah ribut wae kemana diinjem tuh. Urang mah geuleuh lah. Rek balik, rek panguruskeun ku lanjut lah. Ya. Geus atuh. Yo, fuck you man. Naon eta masalahna? Jadi ngadat. Kamari teh ku urang teh diinjem, akuna teh dipotoan manehanana. Akuna HP manehanana. Jadi ayeuna teh loba nu nagih tah. Tadi itu teh. Terus alhamdulillah urang teh di ACC. Menang. Tapi boga duit. Boga. Cair meureun. Cair kamari Nah, atuh. berhubung amang arek nguseup, udah perlu epan masukan uji, kudu mahal. Kudu aya kerapu, kudu aya jindara, kudu aya salmon. Aduh, sing eta Eta berhubung ujang boga duit, arek minjem untuk di rumah. tapi CFKB nya duit 100.000 eta teh. Aduh, singan kanggo meser tupan. Ari kipi di pasihan sok sabaraha sadinten. Nah, palingnya 35.000. Leuwih nyakeun eka lauk dibanding ka kipi. Atuh, Ayeuna tadi lauk aya naon we di parangna gede. aya salmon, aya Jindara, aya kerapu. pan eta teh kuat ngareunah kabeh eta teh kadang-kadang teh ari kipi di parap naon. Aya lauk asin jeung tempe. Aing boga amang ku beuking nguseup baru Geus aya ka dieu keun buru lah. Ya, duit 100.000 tah. Beli upan kan itu. Geus ya. Heeh. Manggil uban lah nya. Atuh. Geus nih. Kamu pakai berenya. Siap. Kalau amang hiji pinjam duit ke kebutuhan hiji keur ngupan aing nu balik boga amang teh. Ampun teuing.
nulung nang goblok. Kamu gak alor ada edan. Alor tah di sampai musik isut. Beak lah. Pasang bro. Ngalamun geus pasya kalian magera balik di si pamajikan nanya. Rek naon balik oge percuma di pasyaeun nungkul. Pamajikan lagi. Nya ulah pasya kan masalah nanggeus geus bagian dulur ieu atuh. Jeung dulur aplikasi urang di jeung pinjaman online para renjol penjol. Jeung loba nu nagih. Oh, loba nu nagih kusabab loba nu nagih pamajikan urang tah. Asup ka jero sumur jabatan bisa keluar gara-gara mau sari rapet. Demi ka ayeuna teh nya. Bisa gara-gara sari rapet pugu. Sumurna rapet bisa keluar. Nya geus atuh kumaha da jeung dulur mah kudu akur. Teu di hampura teh bakal akur ngan urang kudu bingung mikiran pamajikan di jero sumur. Semuanya aing kudu meuli pasak bumi. Pasak bumi teh deungeunana. Lain masak isot. Pasak bumi. Heuh para naon? Paragi ngaliangan taneuh, mek kaluar tah si Im dihandap. Oh, gitu. Terus ayeuna hayangna kumaha atuh? Nu bingung gitu sud, yang balik. Beuh, keur ngabebenjokeun si Im nginjem duit atuh euy. 100 tong loba-loba lah supaya ngabebenjokeun. Sabenerna mah lamun kudu dikitu ge cililingan cenah. Boga 100 na keur umpan. Pikiran ting eupan. Newak ucing eupan mah. Ucing talian gejeburkeun. Keogen ngegelan eta tah ngegelan lauk dibawa setor ka dinya sud. Setor ucing. Ini buru-buru duit tah. Jemna leuh. Aing marek jeung umpan jadi terjadi atuh ngusut teh meureun ah. Gampang geus dengan ucing wae. Ucing kumahakeun ucing tuh ngan salembar-lembarna. Bae lah sambar oge. Geus lama balik heula. Oh, jor itu ah. Geus ulah ngalamun wae nya. Heeh, moal da. Tinggal bunget aing geus gembira. Geus akur pokona mah moal. Nuhun. 100.000. Hehe, bisa balik euy. Ah, Boim, tunggu aku pulang sayang.